Saya sudah lain sugan dirasakan kudu keur naon dia ngaji fikih sugan dijelaskan tai fikih meukeun ngadandanan tauhid tai mah tasawuf bisi salah tujuan tai mah tauhid bisi salah patekadan da tekad jeung tujuanna ge salah sudah gitu tekad jeung tujuanna ge salah matak teu dijelaskeun sakali nu penting mah urang mah ibadah dohir diterima jeung teu kumaha Allah we bajar mana teh gitu asa ngeunak pisan ya bae salat teh diterima jeung teu kumaha Allah we. Aduh, ini enteng gitu ya, orang itu nggak sepupu ayang menang senal capit oge ke bulan Agustus menerbutan mini ribu, dia ayang menang surga mini kumaha Allah we. Eta naikkan takal jame, kakarek oge nan seangsur dua angsur banyur ku panitia guru surga belum. Balas hayang nepi ka luhur nepi ka paentep-entep silih kungu jeung babaturan. Lancar can aya cai leuleur di aurat guru surga lo baru katingal. Da teu kapok. Kunaon kabinta ku senal capit. Ibadah hayang surga bajar maneh ai keur ibadah kumaha Allah aduh kabatur nyebutkeun kade ulah jadi jabariyah ai marina sorangan kumaha Allah nu penting mah aing mah salat teh diterima jeung teu mah kumaha Allah si kumaha Allah kapan syarat siha aya syarat makbul aya syarat makjur teh dicaritakeun tuh da nu disebutkeun mana nu disebutkeun husnul qasdina oge disebut bener tujuan teh nu kumaha penting hayang hirup barokah mah eta we tuturkeun kumaha ceuk guru salah oge tuturkeun we nya bima yaktaruhu tah lamun urang ayeuna geus kitu Pak moal mata gegeran urang menta Allah mere bemoa da ngarti da usul teh ka Allah mah ngaijabat teh sakahayangna Allah lain sakahayangna urang moal gegeran itu kurang minta dibere Allah teu mere kurang minta dicegah Allah mere nyalin gitu mah geger da geus maripat hate ka Gusti Allah mah mere na sayang kurang minta dina waktu anu Allah mere na waktu ayeuna Gusti ulah waka ayeuna mah teh abdi teh hoyong 5 tahun deui we ari teh poe pae bulan haji nu ayeuna apa jak atuh mangna di ditah mencit oge panitia tas mencit geus rengse gitu geus kasep mencit teh manehna ngulahek langsung mau aya nu kitu nu ka di mana itu teh buat bulan haji nu hareup mah urangeun nu kitu teh buat ting sanu apa cenah sok sawadi wae ngobrol lain sawadi da moal mata lobah aturan Allah ku beda ngobrol sawadi ieu mah nampo batur bisi urang kitu nasib jelema teh maot teh geuningan rupa-rupa beda-beda lamun nu persiapan rek kumaha mata fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid dina waktu sahoyongna Allah lain dina waktu sahoyongna urang malah keur jelema nu hayang usul ka Allah mah teu dibere teh nalika ngadua alus eta alus sagala dicumponan mah sok popoan nyalin gitu budak unggal untab sungutna ku kolot dicumponan langkah sukses Pak langkah sukses telepon ka imah Pak hayang balik mohon ucu we ucu teh budak keur masantren gitu telepon ka indung nama mah abdi teu betah we mah gitu petit panuju ngeleuweus cenah ge di pasantren harujit tiga gitu geus balik di imah we CTS naon pasantren teh harujit barudu gitu mah kudu jadi kolot talong geus Pak cenah abdi teu betah sok sia balik ka imah balik bere nyatu ku aing gitu batak ulah sakahayang urang nalika urang aya kahayang dicegah ku kolot teh eta teh horeng aya kahalusan gitu Pak urang teh hayang nyoba bedongan keur leutik ku kolot teh dicegah urang teh minta anu ka Allah dengan Allah teh gemere khairon laka teu harus geranya urang mah teh dibere teh marampung Allah cik anu dagang hayang naon hayang untung sanes hayang bati gede ku Allah teh dibere bati gede kalah buntung alus eta teh keur jelema nu leumpang ka Allah lalu cilaka mah leumpang teh buntung heueuh cilaka 12 teh begitu batak diberi rugi teh hatena hayang usul ka Gusti
harus faktor dia kuno al ijabu alal muridi khairon lah ameh naon liyajtahida fil amal supaya bisa hati-hati di amal supaya bisa sungguh-sungguh di amal. Dan kadang-kadang amal orang teh kurang diles wayaduma anu kadua supaya mayang naon khalqu sieun nasi jalma si murid bin maulahu ti pangeran nasi murid. Jadi hikmahna pangna ku Allah teh dicumponan naon nu dipikahaya ku anjeun teh hikmah panu dicanakna. Hiji supaya lebih hati-hati di amal, anu kadua supaya mayang hati urang sieun ku Gusti